Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sukaseni Sunda sadaya patepang dangu deui sareng simkuring dina pidangan dongeng Sunda di channel Sukaseni Sunda. Mitra dipayun ku pribados parantos disayogikeun hiji dongeng carpon cerita pondok anu judulna teh Gambar Manuk-Manuk karangan Eris Risnandar. Mitra Sukaseni Sunda sadayana hatur nuhun mitra anu parantos komen sumbang saran ku pribados di estokeun pisan sumbang sarana katampi mitra Sukaseni Sunda sadayana. Atau dipayun urang langsung wae dangukeun hiji dongeng carita pondok anu judulna Manuk-Manuk karangan Eris Risnandar. Eris Risnandar mangga wilujeng ngadangukeun. Warga lembur ngarugrugeun balai desa. Di lembur jadi loba jalma nu datang marake saragam. Tangtunganana daredeg marawa bedil. Ari nyarita nama pikeun memulihkan keadaan. Unggal nenjo jalma daredeg make saragem datang ke lembur. Warga teh sok nineng ka mangsa-mangsa nalika ka lembur loba jalma. Nu sarua daredeg tur make saragem. Ngarobah kebiasaan hirup maranehna. Eta jalma-jalma daredeg tur marake saragem teh loba nyeunan saung tempat pamiceunan nu dihandapeunana geus digali lombang. Warga lembur daek teu daek kudu miceun di dinya ngaleungitkeun kebiasaan ngali lombang di kebon. Kebiasaan anyar nu teu panjang umurna. Geus baralik mah jalma-jalma nu daredeg tur marake saragem ninggalkeun lembur eta kebiasaan anyar teh teu pada manelingakeun. Baralik deui ka kebon marawa kored mulangkeun kebiasaan dolbon modal di kebon. Manakomo basa aya budak teu gebrus kana lombang di saung paranti miceun nalika ulin ucing sumput. Kajadian nu ngalantarankeun warga lembur samiuk sapuk ngarugrugeun saung pamiceunan jeung ngurug lombang-lombangna. Aya ketang hiji dua saung pamiceunan nu teu dirugrugeun eta ge pedah sok dijieun pangrerban simina. Jalma kurang saeunan alatan ditinggalkeun kawin ku salakina. Kari-kari anakna nu jumlahna 8 nungtutan naringgalkeun teu kaparaban. Piraku we barudak darek ngalulampreng kadinya kitu pamikir warga lembur harita. Nya datangna jalma-jalma daredeg tur make saragem ka lembur teh. Paling oge moal jauh rek nyarieunan deui saung pamiceunan. Omo bari diimplik-implikan ku kecapan rek memulihkan keadaan mah, cek Aki Muhtadin. Sawangan bet melengkung bekas nyalahan. Pikeun warga lembur nu ngarugrugeun balai desa nu dianggap milu atawa sailon datangna jalma-jalma dedeg tur make saragem ka lembur teh lir hiliwir angin berewit. Angin tuhur nutup kujur mawa carita naraka. Memulihkan keadaan teh horeng merlukeun tumbal pangorbanan nu hargana kaitung mahal keur urang lembur mah. Memulihkan keadaan teh geuning hanaang ku getih korban. Maranehna dibuburak, dibedilan. Nu bisa nyelametkeun maneh mah terus nyarumput di leuweung, teu daraekeun deui balik ka lembur. Nu nyesa di lembur tur bisa dibuktikan kalawan data-data nu akurat yang teu kalibet perkara ngarugrugeun balai desa terus dilatih kaparigelan ngagunakeun gagaman. Atuh urang lembur nu biasa mangul pacul teh jadi katempo gagah. Najan rada aneh oge sanyana mah. Ana anu ngolampreng mangul bedil. Abong nu kakara nyerkal bedil teu sirikna unggal usik dibekaskeun. Kana buah kaleng diteundeun dijieun target jeung sagala rupa nu sakirana pantes narima panasna pelor.
lembur jadi aman. Ari lain ti iseun mah pibasaeunana ti iseun ku sora-sora jalma tapi rame ku deredet bedil ngutahkeun pelor. Nuju ngantosan Abah, Cek eta budak. Unggal indungna nitah asup ka imah. Kituna teh tongoy teu malire saeutik-eutik acan. Bapana memang kaasup jalma nu dibuburak ti lembur. Indungna teu nyaritakeun kajadian nu sabenerna. Pamikirna budak keneh, can cukup umur, kewe geus gede sabatae. Indungna ngabohong ku nyebutkeun bapa budak keur nyaba kadayeuh. ke uihna nyenak oleh-oleh gerak. Ngabebenyokeun, Nyenak patlot gambar atuh. kadenge ogo budakna. Indungna seri maur. Pikeun mapalerkeun ka sono budak ka bapana, indungna mangmelikeun patlot gambar jeung buku gambarna sakalian. Basa eta budak nanyakeun ti mana eta patlot jeung buku gambar, indung eta budak nyebutkeun pangirim abahna ti dayeuh. Gening teu katinggal nu ngirimna. Indung eta budak teu kapapanjangan. Buru-buru ka dapur, rek olah-olah sugan ku kitu bisa kabang balerkeun. Teu ngabibisani, unggal budak nyebut ngaran bapana sok nyeblak, ting sereset ngabeset hate, nakongkolak bapa budak teh dibagongkeun. Kukurubutan kanu bala pada moro pada ngercah. Budak teh inten nu ngabeungkeut tihang rumah tangga. Budak teh inten nu salawasna ngantengkeun ka sono ka bapana. Dina beungeut budak ngalemeng bapana. Ngalelewean. Omat, mak, ka budak mah ulah ngabohong. Indung eta budak rumasa geus salah. Ngabohong teu tarapti ku nyebutkeun tukang pos. Padahal budak teh meh unggal usik ulin di pakarangan nungguan bapana balik angkaribung rebo ku babawaan. Teu sirikna unggal reket pager dilieuk. Ulin di babaturan recetna sorang manuk di luhureun tangkal. Ku kitu teh sok poho di waktu nguyak. Paling ka imah teh semet nyokot sakeupel remeh keur ngawuran manuk. Eta budak sok ajrag-ajragan mun nenyo manuk perebut remeh. Lila-lila mah eta budak jadi nyobat jeung manuk-manuk nu aya dina tangkal-tangkal sabudeureun pakarangan. Malah asa beuki loba manuk-manuk teh. Siga nama manuk-manuk teh ngabejaan batur-baturna nu sejen. Ana panggih mangsa ngejetkeun jangjang ngambah jomantara yen di eta pakarangan sok aya nu haat ngawuran remeh. Ana maraban teh ayeuna mah teu kudu diawuran, tapi cukup dikeupel dina dampal leungeunna atuh manuk-manukna oge bangun nu ngarti, reuteum na leungeunna matukan remeh. Dampal leungeun karasa getek, eta budak cicirhilan. Leungeun nu sabeulah dipake ngusapan, pakarangan teh jadi dunya nu bisa mangpalerkeun ka sono ka bapana. Atuh indungna deui, tara gurah geureuh mun nenyo budak pulang anting ka dapur ngedukan sangu. Sok nyarek teh ulah mineng ting ulin di buruan. Kitu oge pedah eta unggal usik sok gandeng ku sora-sora bedil ngadereded. Ingis aya pelor nyasab ke pakarangan. Kaingis nu antuk namah mawa parobahan gede kana kahirupan eta budak. Eta budak ayeuna mah semet bisa mindahkeun karesepna ulin jeung manuk-manuk teh kana buku gambar. Diajar nyangker kasono ka manuk-manuk nu geus jadi sobat dina hirupna. Manuk-manuk nu geus ngajadikeun yen hirup loba batur teh ngeunah, resep. Ngagambar pakarangan nu ditingker sakurilingna ku tatangkalan, ngagambar rewuan manuk-manuk, malah saliwat mah tangkal-tangkal teh bangun nu taya daunan. Di tengah-tengah pakarangan ngajanteng eta budak, awakna meh-mehan teu katembong, reuteum ku manuk-manuk. Semet sirahna we, di luhurna pating geleber manuk-manuk. Unggal kaca buku gambar teh pinuh di gambaran manuk-manuk. Eta budak bangun ku reueus kana hasil gambarna, kareueus nu teu cukup ku meunang pamuji ti indungna. Eta budak banget ku hayang meunang pamuji ti bapana.
Abah tuh da teu uwih-uwih. Gerentes eta budak bari lalangkarakan nyidik-nyidik gambar manuk-manuk. Kasono teh teu eureun semet dinya. Kasono nu mungguh bandel pikeun ukuran budak. Eta budak inget ka sobat-sobatna di pakarangan manuk-manuk teh. Kasono nu teu bisa ditahan ku panyarek, bisi aya pelor nyasab. Eta budak teu wawuh jeung nu ngaranna pelor. Eta budak ngan semet wawuh jeung manuk-manuk. Manuk nu kudu milu reueus kana pagaweanana. Eta budak ngadenge pamuji manuk-manuk kana hasil gambarna. Pamuji manuk teh tangtu kana leungeunna matukan remeh. Kasono nu sing horeng kudu adu hareupan jeung tohagana wates panghalang. Bumi teh geuning dikunci wae mah. Paneuteup eta budak melongkosong ka indungna nu ngaloyoh ka kamar. Leungeunna nyoretan panto ku patlot gambar ngagambar manuk-manuk.